Cus, apa kabar? Anjir, jam itu mah semua bener ya. Cager, Lin? Cagar. Gerak nondi, Sambukop. Orang kaya perlu pugu Cus. Buka dana talang tuh, Sebaraha di Joy? 500 paling Cus. Gede-gede ting. Wah 500 mah. Kayak 200. Kajan? Ajin lah 200 ge. Ya, tapi tong hilangnya beboja. Moal tuh si teh tuh percaya pisan ka aing teh. Dapurnya butuh. Beboja tong hilang ya. Ah. Mantap nuhun ya. Ada tong bohong, Joy. Kira aku atuh Cus. Kapan mana ge boga utang kene ka aing 300.000. Kek. Hutang iraha ih. Har, kapan mana karek mere 200? Berarti 300 deui mana boga utang ka urang. Nyak getang. Urang poho, Joy. Kek. Pan manehna nu nginjem. Bingung aing. Tapi dah bener Tah eta teu salah Lin aing, bener ngomong. Bener. Ampur urang poho. Nya teu nanaon Cus, ngaranna ge jalma. Tara salah tina kapohoan ari jalma mah. Kan peupeujeuh nya ulah lila nya eta nya duit nu 300. Urang mulang heula nya. Asa inu teu beres. Tidak bener, urang sekarang mere 200. Urang kurang 700 deui. Terus kunaon sia siga nu bingung ulang-ulang kitu. Pak RT. Paur aing mah kade ulah tarik teuing. Boga ge kieu, Pak RT. Sok. Tadi teh si Ajoy aya ka dieu minjem duit 500 cenah ka urang teh. Tapi abi teh teu boga geuning ngan aya 200 teh teh. Kok jadi urang boga hutang ka ditu 300. Ya bener, da kakara mere 200 Lin. Heeh. Ya bener eta mah. Tapi teu kaharti. Tuh kebeneran si Ajoy dan aya. Sok Yang buruan dibereskeun lah. Sok kuruan Beres gede, kene. tong dibereskeun. Ya, Joy. Ya, Joy. Ka dieu lah sagadeng. Ka dieu. Cok lah, dieu ke dieu. Jai, sok kade ya. Salah Lager betul. Nah, di luhur. Teu mahi Cus. Nah, yang geus lah dana. Ieu nya. Heeh. Aya naon Cus? Pak RT. Cok Pak RT praktekeun eme ka harti ya. Tapi duitnya make nu Pak RT heula. Sok atuh, meh beres lah da RT mah kudu mereskeun ka tempuhan ieu mah. Ya ieu bikin injemkeun duit 200 lah kasih Ajoy, meh kartieun. Ya. Berarti 300.000 deui. Tapi dah heueuh. Kumaha nu 300 Pak RT? Tah makin RT lah we 300 meh ka hartinya meh bener. Tah, Tah, eta kara bener Pak RT. tah geus beresnya ayeuna mah. Geus dibenerkeun tak ku RT, geus make duit RT di talangan. Sok ayeuna mah geus balener. Ulah ieu ulah bara bingung, geus beres ayeuna mah. Tah nya ayeuna mah ka harti Pak RT. Nuhun lah Pak RT ya. Terus dibereskeun ya. Masalahna. Kelas ya coy nu untung 500. Kadang urang enta 200. Teuing. Harus dijelaskeun ieu bieu. Ini kalah aing nu rugi 500 tuh baru dak para rugi buka aing teh puguh duit aing mah. Orang duit aing 500 teh kalau dibawa para rugi goblok sia teh. Nipu ka RT batu menghargaan goblok. Tulungan orang Cus. Mah eta sia tulung. Kalah duit aing duit 500 yang orang pulangkan. Yeay, halo teman-teman, jangan lupa di follow YouTube, Facebook, TikTok, semuanya Karang Mulia TV. Jangan bosan-bosan untuk kami kreator pemula untuk selalu disupport ya, selalu ditonton. Tambahan dari Otoy. Tong hilap, tonton terus Karang Mulia TV. Semoga sukses. Semoga kalian terhibur. Jangan bosan-bosan mengikuti channel Karang Mulia TV. Mohon bantuannya guys. Terima kasih.